Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 15 teraskeun. Wan nasu sareng ari manusa eta tan qosimu narima kabagi itu nas ila arbaati aqsamin kana opat pirang-pirang perkara. Manusa teh kabagi opat. Tuh kabagi opat nih. Urang kagak anu mana ya teh. Kama seperti keterangan kula nu ngadawuh kana itu Mas Saidi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu amin. Rajulun nu kahiji lalaki atawa jalma lalisan anu teu boga lisan eta maujud lahu pikeun itu si rajul wala qalba jeung teu boga hate eta maujud. Wa huwa sareng ari itu rajul eta al-asi jalma nu maksiat. Al-aru eta teh al-aru al-goru kitunya anu tercela al-gobiu anu tur anu bodoh pahdar maka kudu sieun anjeun teh antakuna yen takabukdosan anjeun minhum ti itu rajulnya tina itu golongan nu tadi wala takum sareng ulah cicing anjeun pihim ulah bebarengan gitu di itu si jalma-jalma nu eta nun lalisana lahu wala qalba fa innahu maka sanyana itu jalma-jalma eta ahlul azabi ahli siksaan ya Allah naudzubillahi min dzalik. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir jalma teh kabagi opat. Hiji jalma anu teu ngabogaan lisan jeung teu ngabogaan hate. Ieu teh tipe jalma anu doraka anu sakira-kirana lah dicela we nu bodoh. Oh nya nu bodoh mata urang hati-hati ulah deukeut jeung maranehanana dah ulah bebarengan jeung manehanana sabab eta jalma nu kitu teh nu lalisan wa huwa la qalba teh eta jalma ahli adab naudzubillahi min dzalik ya Allah jauhkeun abdi dina golongan jalma-jalma nu sapertikeun kitu wa rajulun nu kadua lahu eta tetep ka si rajul lisanun boga lisan bila qalbin tapi teu boga hate payantiku maka sok ngomong itu si rajul teh bil hikmati kana hikmah wala yamalu tapi teu ngamalkeun si rajul teh bihakana itu hikmah yad'u sok ngajak itu si rajul teh annasa ka manusa ilallahi taala ka Gusti Allah taala ibadah gitu wa bari itu si rajul teh japiru kabur si rajul teh minhu itu Allah pabun jauhan anjeun teh minhu itu si rajul la yahtopaka supaya henteu nyamber tah itu si rajul teh ka anjeun bila di lisanihi ku ngeunahna ucapanana itu si rajul patahriku maka jadi sabab ngaduruk tah kaka anjeun naon naru maasihi seuneu maksiatna itu si rajul wa yaqulu sareng maehan kaka anjeun naon nutnu qalbi bau hatena itu si rajul ya nu kaduana aya lalaki jalma anu ngabogaan lisan tapi teu boga hate tuh jalma anu naon ngabogaan lisan tapi teu ngabogaan hate. Jadi ngobrol teh ngandung hikmah, terus ngobrol teh ngandung hikmah. Tapi manehna teu ngamalkeun. Jadi calo ungkul euy. Tasik ayo pangandaran di terminal teh. Ari begitu loba penumpang manehna teu naek mangkat teh penumpang majeng supir. Manehna teu milu itu ajak salat berjamaah, ajak salat tahajud ari mana teh ngamalkeun. Ta eta teh lahu lisanun bila qalbin. Yad'unas ilallah ngajak ka Allah manehanana teh. Tapi wa huwa yafiru minhu sedangkeun manehanana eta ya Allah. Teu kala ngajauhan ka Allah teh. Kabur ti Allah teh dina harti teu ngalaksanakeun anu pangajak manehanana ka batur. Bab'ud minhu tah jauhan begitu malah ulah dideuketan ni ala yahtopaka bila didilisani supaya henteu nyamber tah eta si rajul teh ka anjeun henteu nyamber ku ngeunah ucapanana jadi urang teu kasilep ku ucapan manehanana teu kasilep ku ucapan manehanana nu akhirna ke ngaduruk tah maksiat seuneu maksiat anu sapertikeun seuneu bisi katepaan urang ngobrol wungkul ari mah urang ngalaksanakeun henteu naudzubillahi min dzalik tingali mata kurang ya kudu bebarengan teh jeung jalma anu bener muafakoh dina ucapanna yang bagi qauluka wa filuka muafiqun lisar'i kan kitu penting keur pikeun urang teh kudu antara ucapan jeung kalakuan teh kudu bisa
metukan kudu muafaqah wa yatuluka anut nu qalbi engke bisa maihan tah ka anjeun teh ku bau hatena manehanana teh kaya kitu nya nu kitu teh bau hatena teh nya ge dohirna alus tapi sabenerna hatena teh busuk kitu teh. Jadi intina mah saperikeun jalma munafik lah nu bermuka dua. Ka Allah ge dimunafekan ku manehna komo ka urang manusia itu ka Allah ge manehna bohong komo ka urang ulah percaya teh kade ulah deukeutan. Wa rajulun nukatilun lahu qalbun bila lisanin lahu tetep ka itu si rajul qalbun ari hate bila lisanin teu ngabogaan lisan. Wa huwa si rajul eta mukminun mukmin jalma anu ngabogaan hate tapi teu ngabogaan lisan. Tuh eta teh mukminun jalma nu iman sataro anu nutup anu kasih mukmin teh si rajul teh salat Gusti Allah taala an khalqihi ti makhluk Allah wa basorihi wa basoro sareng ningalikeun Allahu ka eta jalma bi uyu bi nafsihi kana aib-aib dirina itu si jalma si rajul wa nawaru jeung nyaangan Allah teh qalbahukan hatina si rajul wa arupa jeung mere nyaho itu Allah teh ka itu si rajul teh gowa ila mukhalitatin nasi kana karuksakanana campuran jeung manusia wasu'mil kalami sareng kagorenganana omongan fahada makarya eta rajul waliyullah anu jadi kakasihna Allah taala mahfudun anu diraksa fi satrillahi taala dina tutup-tutupna Allah taala fal khairu maka alusan kulal khairi kana saban-saban kaalusan eta indahu aya di si rajul padunaka maka kudu nyokot tah anjeun teh wa mukhalitotuhu sareng cacampuran tah ka itu si rajul wa khidmatahu wa mukhalitotahu wa khidmatahu jeung kana ngahidmata ka eta rajul payuhibu maka cinta ka anjeun sallallahu taala Gusti Allah taala ari ieu mah boga hate tapi teu boga lisan eta jalma nu iman ka Allah teh. Jadi ditutup tina paningalna makhluk ku Allah teh. Tuh nya ditutupan. Jadi terkadang walina Allah mah disebutkeun ku Allah teh. Tuh innallaha akhfa waliyuhu bainan nas gitu nya. Terkadang Allah teh nutupan waliyahu kana kakasihna Allah teh bainan nas di antara manusia. Allah nutupan nu nyembunyiikeun Allah teh kana walina Allah mah. Jadi terkadang kan wali lamun dikatingalikeun ka rumahna eta wali sok kadang wali mah nyuhunkeun ka Allah teh mudah-mudahan sing enggal dicabut ruhna sabab mung katingali kana ka rumahna eta wali teh. Gitu. Jadi jarang wali nu nemongkeun diri. Lain berarti aya wali anu masyhur aya katembong ka wali ana aya kaseuseurana mah para wali mah henteu masyhur dina harti tertutup. Dina sekian banyak jalma ngumpul bisa jadi salah sahijina kan aya walina Allah. Dina ayat Quran kumanya hilaf deui. Dina ayatna denrangkeun tentang bahwa di antara riungan orang sadayana aya nu jadi kakasih Allah. Lah hilaf deui pokona kitu we rasanya. Wa innallaha akhfa waliyahu akhfa min auliyaihi gitunya bainan nas gitunya cenah kitu ahpa min auliyaihi bainan nas Allah nyumpurkeun tina sapalina kakasih-kakasih Allah di antara manusia gitu disumputkeun ku Allah anu mana Allah nyumputkeun nutupan Allah teh ti pirang-pirang makhlukna ningalikeun kana aib-aib dirina jadi sibuk anjeunna keur pikeun ibadah nambalan kana aib-aibna Allah maparinan cacaang dina hatena Allah mere nyaho kaeta jalmi kaeta si rajul teh kana karuksakan cacampuran jeung manusia jadi resepna ujlah kholwat gitu jeung kana kagorengan dina obrolan ta ieu disebut waliyullah anu diraksa ku Allah nu aya dina tutup-tutup Allah fal khairu kulul khairi ari tiap-tiap kaalusan kulul khairi tegasna mah pirang-pirang tegasna mah tiap-tiap kaalusan kitunya kulu eta nya lain kula indahu eta teh aya di si rajul paduna kan sok urang teh deukeut jeung eta teh nyokot nyekel jadi pamuntangan gitu nya. Jadi ulah sok amun nempo jalma anu jiga henteu alus gitu cantang teh cek Allah mah awon gitu nya. Teu alus sae meureun cek Allah mah gitu.
Payuhibbu kamamun urang mika cinta kata jalma maka yakin Allah bakal mika cinta ka urang sadaya sabab jelas jalmi eta teh dipika cinta ku Allah. Warajulun nu katiluna kaupatna aya hiji rajul ta'allama anu diajar si rajul teh. Walama tuluy ngawurukeun ka si rajul teh. Wa amila tuluy amal si rajul teh bi ilmihi ku ilmuna. Wa huwa itu si rajul eta al alim anu uninga billahi ka Gusti Allah taala. Wa ayatihi sareng kana ayat-ayat Allah istawada'a anu geus nitipkeun tasalu Gusti Allah qalbahu kana hatena itu si rajul goro iba ilmihi kana kaanehan ilmu-ilmuna itu Allah wa syarruha sareng ngajembarkeun ta Allah teh sodrohu kana dadan si rajul liqabulil ulumi kana narima pirang-pirang ilmu pahdar maka kudu sieun anjeun antu khalifahu kana nyulayaan anjeun ka si rajul watu jani bahu sareng ngajauhan ka itu rajul watatruka sareng ninggalkeun anjeun arujua kana balik ila nasihatihi kana nasihat itu si rajul anu katilu mah lalaki nu daek jalma anu daek diajar jalma nu daek ngajarkeun jalma nu daek amal kana ilmuna eta nu kitu al alim billah eta jalma teh nu nyaho ka Allah santri jeung ulama eta jalma nu nyaho kadat Allah kana ayat Allah anu geus nitipkeun ta Allah teh kana hatena kana kaanehan-kaanehan ilmuna Allah terus digali beuki loba ilmu teh beuki ngarasa taksir dina urusan ibadah terus beuki loba ilmu teh ya Allah beuki loba ngaderes teh ngajar diajar teh kalau beuki kurang ilmu teh ngarasana ngamalkeun terus bahkan ngajembarkeun kana dadana teh keur pikeun narima kana ilmuna Allah urang kudu sieun teu bisa cecampuran jeung ajengan jeung ulama jeung guru jeung santri kudu sieun urang teh ngajauhan eta jalmi santri jeung ulama teh ulah nepi ka ninggalkeun urang kana nasihat-nasihat santri jeung ulama kitu. Ya Allah ya Rabbana eta kahade urang sadaya eta opat golongan manusia saur si Abdul Qadir Jailani urang kudu bisa tah ngan urang ulah termasuk nu kahiji ulah termasuk nu kadua minimal urang termasuk nu katilu atawa nu kaopat amin mudah-mudahan we urang sing mampu atuh lamun teh macan mampu minimal muhibbin kanu katilu kanu kaopat ulah nepi ka jadi nu kahiji jeung nu kadua gitu jadi rasa we urang kanu kahiji kanu katilu kanu kaopat gitu. Sumalam sareng kudu nganyaokeun anjeun anna asal juhdi kana saasalna juhud. Asalna juhud eta al ijtinabu ngajauhan anil maharimi tina pirang-pirang paharaman. Kabiriha tegasna ageung-ageungna itu maharim wasogiriha sareng leutik-leutikna itu maharim. Jadi asalna juhud mah nyaeta ngajauhan tina sagala papaharaman rek nu gede rek nu leutik. Lianna man karena sana jalma lawaru anu teu aya sifat apik eta maujud lahu ka iman eta yasihu sah lahu pikeun si iman non azudu juhud setiap jalma tu eta yasihu setiap karena sanyana jalma nu teu ngabogaan teu aya sifat apik ka eta jalma yasihu sah lahu pikeun sai jalma non azudu juhud nu penting jalma eta bisa ngajauhan paharaman rek nu leutik nu gedena eta jalma bisa termasuk kasifatan sifat juhud. Wa ada anna asajudi wa ada jami'il faraidi sareng ngalaksanakeun sakabehna pirang-pirang fardu. Ya siriha anu gampangna itu faraid wa asiriha sareng nu hesena. Pokona laksanakeun setiap kaparduan rek nu gampang rek nu hese maka eta termasuk pokokna tina juhud. Li annaman karena sanyana jamala taubatan nu teu aya taubat eta maujud lahu kasiman la tasihun teu sah lahu kasiman naon al inabatu balik ka Allah pataubatu maka ari tobat eta huwa ari itu tobat eta al qiyamu ngajalankeun bikulli huquqi rabbi kana saban-saban hak-hakna pangeran nu ngaran tobat teh kitu nu penting urang ngajalankeun kana setiap hak-hakna pangeran berarti kewajiban urang maka termasuk urang jalma nu tobat wal inabatu sareng ari inabah huwa ari tu inabah eta ikhrajul qalbi ngaluarkeunana hate min dulu mati subhati tina poek-poekna pirang-pirang subhat eta inabah
kaluarna hate urang tina pirang-pirang poekna nya popoekna subhat, maka urang termasuk eta teh inabah balik ka Gusti Allah. Wa tarku dunya sareng ninggalkeun ayeuna perkara dunya ala ahliha kana ahlina itu dunya qoliliha tegasna saeutikna itu dunya wa kasiriha sareng lobana itu dunya. Eta termasuk pokotina juhud ninggalkeun dunya kana ahlina itu dunya ka ahlina dunya rek anu leutik atawa rek anu gedena, maka eta termasuk urang teh zuhud. Tanya duh ya Allah ya Rabbana. Maksudna ari tarku dunya ala ahliha mah kieu euy ya naon ninggalkeun kana urusan dunya keun ditanganina tina ku ahlina rek nu leutik atawa nu gede. Tah eta teh kitu. Keun ka ahlina keun wa tarku dunya sareng ninggalkeun perkara dunya ala ahliha pasrahkeun ka ahli dunya. Urang mah geus termasuk da geus ayeuna mah urang ka akhirat, ahli akhirat itu tah. Intina mah kitu. Qoliliha ek nu saeutikna rek nu gedena. Keun komo geus kolot banyak. Pasrahkeun sumpamana ka budak. Urusan leutik keun teh percayakeun gitu. Sebab ida wusidal amru fi ghairi ahlihi pangtadiri saat. Lamun aya urusan perkara lain dipasrahkeun ka ahlina, tunggu. Nah, tanggal mainnya gitu urangnya. Dan ninggalkeun dunya li anna man karena sanya jalma lakona atanu teu aya kona eta maujud law kasiman la yasihun desah law kasiman naon atawakul tawakul. Lamun jalma wa konaah berarti desah kata jalma teh tawakal. Wan sing sa jalma la tawakala tawakulan teu aya tawakul eta maujud law kasiman la yasihu makan desah law kasiman naon ataslimu taslim ka Allah. Kitu tah. Intaha beres ieu kaul. Wa tawakkul kulu maka ritawakul eta huwa ritawakul eta astiko percaya bimaku perkara kana urusan rizki indallahi anu tetep itu mah disandingan Gusti Allah. Wal yaksu sareng kapegatan nya amatina perkara pi aidinas dina tangan-tangan manusia. Tah eta nya sareng kapegatannya dina urusan ieu percaya ayeuna dina harti henteu meureun kieu percaya kana naon rupa anu aya di sisi Allah urusan rezeki sarta teu ngaharepkeun anu aya dina leungeun-leungeun manusia. Jadi pegate wal yaksu teh kitu. Jadi teu ngaharepkeun dina anu aya dina kakawasaan manusia eta tawakal. Ulah moal toma ka dituna. Maksudna wal yasu amma pi aidinas teh teu ngaharepkeun kitu nya dina urusan manusia. Di manusia pataslimu maka taslim eta huwa arju taslim eta al inqiyadu nurut nali amrillahi taala kana parentah Allah taala wa tarkil irodi sareng ninggalkeun ngabalieur pima dina perkara la yulaimu anu henteu mantesan itu mah. Eta disebut taslim, turut kana parentah Allah, ninggalkeun kana ngabalieur dina urusan anu sakira-kira teu pantes, maka eta disebutna taslim. Mudah-mudahan we urang kagolongkeun jalma-jalma anu leres-leres mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala ku istiqomahna urang ngaderes, istiqomahna urang ibadah. Mudah-mudahan kabarokahan salamina dilungsurkeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.